mana cicing cik guru nyung deui tawan teu gitu geus raripuh gitu sing barengek teh mah itu ieu segala rupa tapi benar Joy keur kitu mah cimata teh ngecelak Joy nyurucut Joy teku itu teku ieu nya tapi urang teh narima we dan geus milik urang nasib urang model kitu ditingali jam ka meumut bari jeung naon salahna urang kasih hakim jug mayar 13.000 teu gugur teu angin tapi kan bae lah teu naon ditampa we ku urang teh geus kitu jalanna meureun nya tuluy-tuluy jamna teh pae jamna teh teu hirup-hirup dia udah diputer-puter teh jalan ku urang teh ting naonana akeun bae sakuana jam teh ku urang teh nya diuk na kursi we urang aguk-guk aing ceurik tah Joy ceurik kata urang bener bener da urang teh nyukeun tulung anu Maha Agung ditampi ku urang teh Joy itu dosa-dosa abdi we gitu Gusti meureun tina kabalingeran urang gitu nya urang teh motor bang nama Joy dibika meumut bapak urang teh tak hayang mang meulikeun motor ka urang teh paribasana belaan kentel pejit cek paribasana ayeuna ku urang digadekeun bari jeung urang can kasawang can katingali katebus atawa hanteuna gitu tapi urang hayang nutupan heula kasih abah kasih emak geus anggeus ku 200.000 kasih hakim beres tak ku 13.000 keur ngalamun kitu ngurunyung duit eta duaan jelema teh tilu si Uten can katingali ku urang teh heeh Assalamualaikum Assalamualaikum hakim mangga mang sok lobat mang dan punten ieu teu wios mang geus geuning jeung Uten waduh euy si Uten dibengker mang kunaon eta Uten make jeung eta dilakban kitu dibengker ku kaen simun di dia tuh mang lebat mang di dia mang sok mangga calik mang ten di jero ten aduh euy batir si Uten Uten si Uten karunya sosok mang calik mang benernya can cager kene emang eta mengik teh saya cagerna den karunya Joy bari bolotot ngarengat teh teu kuat teh nya nyekel dada mainan teh sanes Mang Asep tos lami teh Mang Asep gaduh asma teh teu kudu nanyakeun atuh den kasinggung nanyakeun kitu mah tes tenang aja sireunkeun ka hakim sedena ieu mah eta karunya atuh Uten dibengker kitu teh bibirna kunaon eta teh janten Uten teh tidak gor sungutna kana panto bejakeun hakim kabehanana tadi sejarahna si Uten tidak gor sungutna kana panto tenang aja janten tadi numutkeun dina berita-berita di Ramana nyata sadedek Acep jantan saksi mata dina ieu peristiwa saatosna euy ti Deni eta Uten terus diintervensi terus ditekan ku bahasa-bahasa anu teu sapagodos ka ngomong kali naon mah abdi merasaan mana tenakan-nekan teuing nya Uten nya si karunya si Uten buka tuh eta mang bibirna Uten nyetennya khawatir euy si Uten anak kenal bapakna malatir bae tentang ngomong Uten mah ungut teh jeung gidegnya kumaha tuh jeung gidegna tong ngomong Uten bae ungeuk ke ungkul tes ten cakap ten aing euy karunya si Uten dibungkus tapi bibirna ku lakban euy Joy naon hakim eta maksudna teh Uten dibungkus ku eta teh tidak gor atawa ngahaja Uten bete ngomong janten kieu dina carita-carita anu paratos kadangu ku abdi salaku jubir dina peristiwa panjang teuing langsung kana pokok we tuh Kim
Berbelit gitu. Berbelit sih ya. Ras kumaha mang? Janten peristiwa anu pas kajantenan tragedi lah disebut eta. Insiden. Insiden kejadian utan lumpat ruas kuden itu ditekan sadarek Acep bukakan pantau utan di luar jadi sungutna nabrak pantau cedur gitu jadi nyeri gitu nya gitu teh utan tidak gor bibir akan pantau Kuten cukup ungu kue hungkul ten. Buka tuh mah kalau lakbana. Oh dibuka mah jen tower den. Getina loba tadi kayak menang 3 MR. 3 MR naon ah salah 3 gelas. Ya katulis keun jurig namanya. Anaknya jadi gitu. Janten kira numutkeun dina ieu peristiwa tanapi insiden nu kajantenan. Numutkeun dina carios nu katampi. Insiden eta teh kajadian saatosna utan ditekan ku Deni. Leres deh, Deni nekan utan. Ah henteu mah. Utan ari tadi ku Om Deni ditekan teh ten. Utan ungeuk hungkul wejang, ungeuk we hungkul. Tekari atuh Utan nyariosna. Ungeuk hungkul we cu. Kasep ganteng anak bapak ungeuk we bungsu ungeuk bungsu dina ieu peristiwa geus bakal peristiwa wae hayo Enggak ya ulang balik gidinya. Kim langsung we kana poin Acep punten upami teu tiasa nyarios bahasa Inggris teu yang dibahasakeun ai cek Hakim naon kitu teh atuh numutkeun dina carita-carita kenapa ajak anya deui anu nyarita